barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana petepang dangu di sareng pidangan dongeng ti barayakita.com anuju ngahanca garapan carpon. Ayeuna urang guar carpon dina judul gara-gara si jelug kengeng Bapak Ahmad Bakri. Mangah nyangakeun wilujeng ngadarangukeun. Berai mukakeun pantosub ka dapur ka kerajol pisan ti huma. Sok pacu di juru porosot tali bedogek diuk dina salu. Bari ngabeberah awaku baju. Tah roai lodeheun. Nyeupan deui keur coya sambal makirim saware. Cenah ka bojona. Sampeurkeun ka ditu, sebal kuring mah. Pan kajeung gesang gecan tuus. Nita budak we atuh ka ditu. Bisa mahayangan ngasaan lain roai naon atuh hayam si jeluk bangkar ditenggal kunyi sodagar. Hah baluk si jeluk paeh ditenggal kusaha ku si Sadiah si gede hulu meneremuk huluna kelawang we dialungkeun ka pipir imah urang ilikan gera dihareupeun saung lisung ngahulang bae awahing ku hareugeun telemek teh nyarek piamekeun nyedek kana angan leos ka saung lisung. Nyampak si jelug geus jadi bangke dirawu dialak ilik susuganan aya keneh tulunganeunana. Awahing nyaah kana cocoan siga anu can percaya yen geus paeh. Berebay cipanon ngembeng tibu budak resep kana hayam teh. Beunang ngeukehan pisan hayang boga hayam pelung purah kongkorongok ngahudangkeun. Dikucel ti keur sakeupeu keneh. Beunang ngaririhan ti urang paniisan dihilian ku sarung pelekat pada ngagegeikeun mimiti nama teu kira-kira cenah ayam kumupu keneh niti sabaraha boa mangkaning pelekat weuteuh dihilikeun kana peunciteun mah tilueun opateun boa tapi danu resep teh teu asa maha teusing baliknya boh ti mana lebah tungtung lemuri geus kadenge mun si jelug parang kongkorongok teh ngurangan kacepet teh awahing ku bunga asa dibagiakeun. Ari ayeuna nyampak geus taya di kieuna nyal wae seueur dina angen ceuceup ka itu anu teung-teuingeun. Ras deui inget basa bareto ucingna dileob ku jelema eta keneh awak ngagidir teu kawawa ku amek sup deui ka dapur. Pedah nahaon cenah make maehan hayam batur pedah asup ka karatona. Padahal hayam maneh nage remen ngaca ka dapur urang termake di kukumaha kudu diwarah jelema kitu mah tanggelong geura cungurna ame teu lancang teuing ongkoh piamekeun geus nyedak ti tadi katambah-tambah kasunut ku pamajikan reup beungeutna geuneuk kidi gue muru ka imah tetanggana teu inget di baju-baju acan buligir wae semet di calana pokek sabeuleuh genjeurna uruti huma kasampak nu dijorag teh araya diburuan. Mana jurig tetelo teh dipek-prek bebatokna ku aing ngomong naon selain Ahmid cek duloh kereng deges nyaho gara-garana taya bemak rama sia saha nu rek dipek-prek teh pamajikan si laing bisi hayangeun ngarasa remek bebatok ae lancang sia aya naon tong api-api sia hayam dewek ku saha di podaranana bongan we sina ngaprak ka imah batur cek Sadia namalang ubin badang ngepel ngapik-ngapik nganon diuisingan capek deul bebersih teh teu kaur bae ngaranna ge hayam sato gebah we matak naon hayam di dinya ge reman ngaca ka imah dewek
teramake di podaran. Mejehna imah maneh mah dipake pangupukan oge da siga kandang. Tak kabur sia kena-kena beunghar kena-kena gablek gedong. Saheuyna bae sia ngahampas batur teh. Teu deuleu teu serab najan sia gablek salangit ge. Lancang sia Ahmid, cucungah ka aing. Cek dula maneh kakerot. Naon sia teh pirage bulu taneuh. Ku batur maing teh diajenan deuleu. Ku tukang leletak ku nu beuki kuah beukah sia diajenan teh. Najan miskin gaing mah cerek nyembah kanu gede bebatok pantar sia dulu. Hayang digantian sabaraha hayam sia ku aing? 1.000, 2.000, 100.000. Hayang sote ngadagorkeun bebatok pemajikan sia. Tuman dulu kurang ajar. Cek Ahmid bari nyarenteng. Ieu teuneng itu ludeung bari sarwana nafsu. Sageprak-geprakeun pisan gelut. Hadena gancang pada misah dikokolotan ku RT. Si horeng geus tadi pada nyerangkeun. Tapi najan geus diriungkeun bari pada ngawawadianan nutas pasea rongkah teh tuluy pagetreng. Mun di jalan kabeneran rek pasagrok ge sok paheula-heula nyimpang sangeuk sajagat ge sigana teh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Tilu bulan teh harita waktu dula balik balanya dagangan tidak ye nyampak bojona eueuh di imah. Nyai kemana bibi? Cenah badegana nini nyebat nama bade ka pasar. Wanci kumaha geus lila? Enjing kene. Wanci anet moyan asana. Di dagoan nepi kaburit amplang ditetanyakeun ka tetangga semet duka da terang. Disusul kami tohana kalahaka ngaringeh liwat isa lebeng keneh guyur wae salalembur obyag marantuan neangan lapor ka kuwu pomong desa milu cuci isukna mel wae tinu ngaorong sisi lemur pajar kamari wanci pecat sawet tembo ngaliwat ka girangkeun jeung saha ceuk kulisi sorangan temal tukang warung lain jeung Ahmid asana. Cik bojona bari malikeun goreng ulen baruk jeung si Ahmid. Cek kulisi curing hak jeung Ahmid dimeni. Cek tukang warung lalakina peda wae kabirengah ku kuring Ahmid ngagidig rurusuhan panerieunana. Cek bojona ngagidig nyusul sadia. Cek kulisi penasaran duka nyusul nama peda pada kagirangkeun wae. Tembal nu ditanya semet dinya tuluy ngabuntut bangkong. Ngadenge beja kitu teh salalembur geus teu wae timbul curiga kari-kari tas pasea rongkah tuluy mumusuhan joli kajadian kitu. Eueuh ari wani togmo mastikeun mah semet curiga tapi da teu kitu ari kuwu mah. Bubuhan kawajiban kudu nguruskeun. Ahmid disaur ka bale desa gujur wae pajar Ahmid ditangkep alatan mergasa sadia. Beja pabeja-beja ieu sok ngabekahan di jalan sarere nyebut mejehna nyebut pantas santeuna cenah nu raheut hate digulik sek teh Ahmid kalah kasusumpahan ngagidig rurusuan soteh reka huma cenah teu nyeung si sadia najan pajar sajalan ge kilang kitu kukuwu can diidinan balik da cek pertimbangan para pomong desa mending ditahan heula sapoe 2 poe mah. Mejehna mungkir ge mun nya teh mah boga dosa. Da kitu lumrahna dina henteuna bisi kumaona bubuhan anu getreng. Kumaha mun budal amarahna kadulah asa dipitenah jadi nambahan kariweuh. Isukna pabeurang kulisi datang rurusuhan ka balai desa. Aya naon kulisi? Ceuk kuwu. Gaduh piunjuk. Cikpok aya naon? Hoyong di kantor. Cenah bari ngareret ka Ahmid anu keur cinekul di juru ditungguan ku hansip duaan. Yu atuh. Ceuk kuwu bari ngoloyong ka kantor dituturkeun ku kulisi. Aya naoning siga penting. Kengeng laporan ti Sanukri urang babakan. Wangsu ngalongok mundingna ti Cibantar. Ngajuru cenah. Kulisi mah sugan teh urusan penting.
lapor muni ngajuru mani ngajak nyingkur. Sanes eta bapak maksud abdi mah. Naon atuh pok ngaliwat ka huma Ahmid motong jalan ameh caket kaget cenah ninggal getih ucrat-acret dina panyaweran saung huma. Hah? Getih? Di saung huma saha? Mohon eta saung huma Ahmid. Teras ku abdi teh dibuktikan ka ditu. Benernya lares nanging tos tuhur. Tah ceku bari ungek-ungekan tuluy ngahuleng menang sejongjongan. Wah sadiah teh dipergasa. Innalillahi. Huleng deui bili bade ditingali. Kubu ngarenyag kawas anu kagebah bogoh wae. Hayu. Neang hansip limaan mah. Si Ahmidna bawa sekalian. Talian dengan habis si kumaonam. Entong ketang piraku teka tahan kulimaan. Si godeg wae sinang luluguan. Teulila bring ka huma kuwu kulusi jeung pamong desa anu sejen tukang ngeunana Ahmid digoneng ku hansip limaan. Si godeg minangka senapatina. Jelema teu kaampeuh naluturkeun sapanjang jalan beuki namahan. Si horeng tas lapor ka kulisi teh sanukri terepeh tueutel pabeja-beja tatalepa. Lebah Imah Ahmid kadenge aya sora awewe ngoceak tuluy midangdam. Si horeng bojona teu kawasa nyeung salakina diabring-abring pada ngalalajoan. Teu nanya Ki Ahmid sabager-bager. Cek saurang baturna. Teu ngabibisan nih ari nu raheut hatena mah. Tema nu diajak nyarita. Urang dihina-hina teuing moal teu peuri. Tapi ada nepi kaluluasan kitu mah sakacida teuing. Najan nya ge hayam ka memet teu saimbang ari kudu ditukeran ku nyawa jelema mah. Lain kitu cek uing mah. Cik nu sejen nemrong. Indo me hayam napae tapi awahing nyeri dihina bebeakan. Ari kitu teh mah nya. Urang ge teu ngeunah ngadengena. Kilang kitu cik atuh tong make tuluy luluasan kahayang teh. No nafsu teh atuh babari kasup setan. Sarwana cek uing mah. Si dulahna deui jeung pemajikan anak kahayang teh tong lancang teuing. Kena beunghar manisa ngeunahna pisan ngahina jelema teh. Nu miskin ge jirim nama sarua manusia boga ka nyeri kapeuri. Cek uing mah mun Ahmid dihukum sadia ge kudu kabagean. Kabagean naon? Dihukum da eta bibit nama. Mun teu hampang kokod mah moal aya buntut kieu deuleu. Teu kudu dipikiran ku urang. Kumanu dibenawe nu kitu mah. Sabaraha taun cik kira-kirana? Satutup umur? Ngaco. Paling gak 20 tahun. 10 cek uing mah. 5 lah. Soklah tumpangan 100-an. Dasar bocokok si laing mah. Kana ngadu wae ngaleokna teh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Mitra kaum dangu srog kahuma langsung muruka saung nyawae getih ngayah geus tuhur sararea garogodeg. Kadeuleu kumaneh Ahmid ceku teu nemal ngahuluk wae neuteub kana getih. Dikumahakeun sadiah kumaneh ceku nyereng. Masih kana rek mungkir dipikeun ka mana mayitna ha? Serenteng suai-suai jekok kana beungeutna. Ahmid dijedak. Kaleong cekok deui rumpuyuk wae teu walakaya. Soreng dulah anu ngamuk teh geua ti baruru direrema ulah nurutkeun pangajak nafsu. Nu ngagimbung rea anu ngalieus teu tega nyeeng Ahmid. Getih ngalemereh tina irungna. Kubu marentah ngasrek ti huma jeung dibubulak sakulingeunana. Susuganan mayit disumputkeun di dinya. Bareng wae para daek jelema aya ratusna kitu atuh. Huma ledu gruyuk-gruyuk rebah ka idek. Ger recok ti beulah landeuh. Reok jelema bahe kadinya. Si horeng barudak perebut buah permut anu deteangan mah palias. Bapak, tinggal ka dieu. Cik saurang ditukangeun saung.
Kubu ngorejat jeung kulisi muruk hari wes-wes. Tingali gerak jika pepandeman. Cenah bari ngorehkeun runtah. Breh we taneuh beureum siga di kuburan anyar. Kubu gogodeg gerawan jelema sina ngaludang. Amreg kadinya pepandeman dikali ku pacul beunang nyokot ti jero saung. Sing hati-hati bisi ka pacul. Cek kubu nu ngagimbung jempe taya nu ngalemek. Ngambakan acan sigana teh basemon bangun sedih dula pada mayang da siga rek ngarumpuyuk beki jero gorehel wae mani yang peuyeum cau. Astagfirullah meh barang sararea olohok tuluy silireret. Paduh teh geuning rejeki breh wae geus dimimitian ku saurang mah recok kawas anu leupas tina panyirep. Uing ngasaan hiji perlu ngaludang kana goni mah wae si laing mah mayit oleh can kapanggih Ahmi dipindahkeun ka kantor polisi. Peuting jempling bulan sapasi nyelap dina mega hideung. Cahyana ukur reyem-reyem angin ngahiuk reureundahan. Seah nebak dangdaunan dipirig ku sarasimeut jeung jangkrik. Wanci temorek ngagayuh ka tengah peuting. Taya anu ngulambrang salalembur siga anu geus tibra kudu hiji dua anu nyenget lantara ditepas imahna lolobana mah meredong di gardo tembong seuneruhai dina durukan. Tiris-tiris teuing uing mah cek saurang bari ngadengkakan durukan dampaleungeun duanana dideang dibulak-balik cara nuker manggang opak. Cembling pisan deui mani asa di makam malam salasa naon ieu teh asa keung pisan nyao. Mun teu manis meureun pahing atawa pon pilihan we sakahayang. Tema baturna bari nguliat eta deui bebence mani ngear mata ketir aya keneh bako cik menta sarokoeun paribasa si laing mah tak lain tak bukan tak bako sarokoeun cik nu dipentaan moning diabur sok lincu da dompet makalaka ngabegangan amoda geura atuh rek ngarona teh. Cenah bari ngalungkeun dompet usulkeun gara ka kulisi sadiakeun bako kitu di gardu teh jeung gula kopi ameh nu ngarona betah teu kadenge-denge nya euy anu ngalider teh buat tuluy baralik. Hati-hati isu ku aing. Cicing teh dengikeun sada cekcok di hilir sarere masang ceuli aya naon cenah sada nu morot cegik buah heueuh malam kaliwon pegat kadenge anu ngagorowok di behilir nuker si durung ngorejat celeng luncat meru ka jalan. Panon seseuneun tas neutup poe durukan nyampak nu poek atuh mani meredong teu nyeung nanaon. Seak nu lompat hilir ka denge gebligna wungkuh geus deukeut pisan gebrak wae diadu. Si ronda mah nangkarak bengkang nu ngadupak ti jongjolong nyuuh jodoaan muru karawak pada ngerejeng benang sia bangsa teh cek nu saurang gamplang nampiling. Aduh lambat ngedewek cek nu tadi si duru ari kitu cek nu nampiling dewek ieu mah bapak si Ihok teu kira-kira leungeun dewek dipuntir kemana tuh bangsatna nyao kabur meureun balagug lain ditewak kakara arek deuleu can keburu pasang kuda-kuda geus nubruk manten. Waluh weuh ti hareupeun gardu jode duaan ti hilir ngabeyeng jelema tah geuning nu nyamar dewek teh cik bapak si Ihok bari nyarentang. His lain ieu mah baturna cik nu ngabeyeng paduli mi habe pereup keur batur sia cekalan sing pageuh bisi ngalawan gamplang we di mana teh beunangna ti buruan imah dulah bejaan kulisi leos duaan telila jo ngiringkeun kulisi lulungu bring ka balai desa. Di mana ieu teh cik caritakeun keur ngedar kuring teh opatan cek kokolatrona lebah imah dulah nyoong nuting darohot duaan diintip we ditukangeun pager wera gog naragog kajeungna teh hanapeun tangga ramutan ari ditegas-tegas beciga anu keur ngalitanu didodoho wae ku sadarea teguhan teu si adun najong kaleng duka kaleng nanahaun kolontrang curing hak berebet lompat
Jeung udag beunang saurang nu ieu. Saurang deui ka mana? Bejana mah kungsi galungan heula jeung bapa si Ihok. Tapi tuluy kabur cenah. Ceuk saha galungan? Ceuk manehna tadi. Yey, galungan di mani. Itu keur mangpang lompat nyampak bapa si Ihok keur nunutan di jalan geprak. Kateungar jeng jehe we terus tunjuk. Tarungwan bisi kabur. Keur dipariksa mah ku Pakowu isuk. Moal disusul ayeuna. Tong teuing bisi geus kulem. Pakowu? Lain Pakowu. Itu bangsa nu kabur teh ya. Keun wae isuk ge beunang. Geus dina leungeun urang baturna. Rek nahaon si laing tengah peuting di buruan batur ha? Ceuk Kuwu poe isukna. Eta jelema ngan ngabetem. Rek maling sanes. Rek nahaon atuh ari lain rek ngabangsat mah. Bade ngabantuan tutundaan. Cenah bari tungku. Tutundaan dengan teh, tutundaan naon? Perhiasan sareng artos. Hah? Di mana ditundana? Anak bontang karamutan. Benang madog di mana sia ditunda di buruan batur. Wantun sumpah abdi mah teu maos maling. Teu lumrah lain benang maling mah batur ge gara blegeun perhiasan. Gara blegeun duit tara make dikubur, angot make jeung di jagat batur mah. Dharma ditita abdi mah, ditita kusaha? Ieu jelema ngabetem. Ngomong sia ditita kusaha? Ku teteh. Saha teteh teh? Teh dia, Sadia, pemajikan Dula. Sumuhun, bohong sia. Sadia mah geus maot deuleu. Baru maot? Heueuh, paeh. Dipergasanya ku maneh. Ayeuna barang narek di badog. Paralun bapak, abdi ka dieu teh dijurung ku manehna. Cokot cenah tutundaan di kubur hanapeun tang karamutan, diwadahan ku keni. Wantun sumpah tah. Di mana ayeuna sadiahna? Di Pangandaran ngantosan di Hotel Asmara. Kubu ngahulang tulis liteuteub jeung kulisi. Baru si sadiah teh aya keneh. Gogodeg gaos anu dikir. Di Pangandaran edengan teh aya naon cenah ngajedog di hotel. Duka dasareng jeung saha? Kabogohna. Hah? Jeung kabogohna pan gablegeun salaki. Nu ditanya ngabetem. Tuda saleresna mah bapak ceuk kulisi. Kitu gawena si eta mah. Amprokna kadulah ge tepung di imah germo. Mejeuna. Ceuk Kuwu bangun sembal. Rek balik deui ka asal meureunya ayeuna teh. Dasar anjing kabeukina tai. Ari tutundaan teh naon cenah make dikubur sagala. Kengeng salingkuh panginten ti salakina. Ceuk kulisi da seueur wartosna. Ke heula kulisi, ari getih di saung teh getih saha atuh? Asa kaemutan abdi teh. Kamari nguping pajar anak si Dar'i raheut nuju ngalasuluh. Teu dituras ditaros di mana-mana tapi ragi anu raheut emutan teh. Dilongok teu acan ku abdi teh. Ari kieu mah getih saeta panginten. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Isukna si Sadiah datang jeung kabogohna menang kulisi neang ti Pangandaran. Guyur deui salemur. Karunya ku Ahmednya euy. Larawirang ku kalakuan deungeun. Heueuh karedab gua ngadon ngungkuk. Caria dewek mah dasar awe beunang ngeradan ti paublagan. Di gedongan ge cerub dewe kana kolomeran. Kumakara bari teu mamawa ka batur mah. Pan ieu mah Ahmed nepi ka wahatir uing mah. Tah kitu deuleu. Ari gawe maksiat teh geus mawaheb naraka sigana. Luntab-lentap ka ditu ka dieu. Mitra kaum dangu Jol Kuwu ke balai desa. Ditutupkeun ku kulisi jeung Ahmed. Bae dieu mid diukna. Ceuk Kuwu bangun anu berat nyaritana teh. Hate hidup ku bapa karampa, mah teu peurih ngaranapan larawirang sakitu rongkahna.
Ahmid ukur ngarahuh, telemek tenyarek, tetepna kosong. Kilang kitu poma anaking ulah dipake raheut hate, ulah jadi papanjangan pamali. Cekolot ge takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar. Kumambang ka kersa Gusti nu geus mageus bae, malah mandar jadi panembus dosa urang anu baheula bihari. Ngaulang keneh Ahmid teh teu usik-usik acan. Kaharti ku hidup Mid. Kahartos. Syukur ari kaharti mah naking kumaha cik. Nu masakat pantar abdi mah ulah nyeri, ulah perih. Kitu panginten maksud bapak teh. Cek Ahmid sorana ngageter. Ih, anaking pantar digecek bapak geus karampa eusi hate hidup. Menurutkeun nafsu mah sararea oge moal teu hayang malas nyeri, tapi da teu hade kikituan teh. Nu alus mah jelema anu sarwa tawakal. Pan hidup kungsi masantren aya tahuna piraku can kapanggih. Geuning cenah ari sabar teh sabagian teu na iman. Kitu lain ku abdi ge kahartos eta mah nanging kumaha maon margina ari nu beunghar pantar dulah mah bat sagala kengeng. Lancang kengeng, hampang leungeun kengeng, taya nu ngaharu biru. Nyang sara jelema anu can puguh dosana, taya nu majar kumaha. Ari abdi nu masakat cana naon tos disingkurkeun. Diomat-omatan bilih kumawantun kitu kieu. Bilih aya kulit sudagar cecel ku abdi. Waktos abdi disangsara dihareupeun jelema loba, ku abdi teu kakuping bapa ngawurukan itu anu teuing-teuingeun. Teu ku abdi teu kakuping, sigana jeung teuing beunghar ge pantar abdi mah. Cek Ahmid kaciri awak ngagidir kasedek ku hate panas. Hi, da bapa ge teu panuju dulah kitu teh. Geus wae ayeuna mah dong digugat-gugat deui anu geus kalimat mah bisi jadi huru-hara. Sanes ngagugat-gugat abdi ge. Mung satadina mah abdi teh gaduh angkeuhan. Ari kuwu teh bapa sararea, bapa rahayat sadesa, langing katingalna bapa siga dengdek kadulah. Wire beunghar kitu itu mah. Ih, palias Mid taya pikiran pilih kasih maliding sanak nyaah ka sararea ge. Hatur nuhun mung kamari ieu mah teu karaos saeutik-eutik acan ku abdi teh. Jep jempe taya nu lemek ku ngahulang Ahmid tungkul ngegel biwir ti papereket. Teka nyahoan jolna dulah geus aya di gigireunana. Mid kuring hampura rumah sagede dosa cenah bari nyodorkeun leungeun. Ahmid jongjon tungkul teu malire semet ngareret meusan ku juru panon. Hampura Mid kuring hampura. Babari menta di hampura mah ungah jelema ge bisaeun naon hesena ngomong semet biwir. Datara karampa ieu hate anu rawek mah hese ngobet hate teh. Mun anjeun hayang neuleman hate jelema kudu ngalaman masakat heula cara kuring. Mid anaking kudu kumaha geuning ari aya nu menta di hampura teh. Ceuk kuwu Ahmid ngarahuh kawasan nu capek. Permios bapa bade niis heula cenah bari leos indit. Reka mana Mid? Teu nembah nong toyot bae diserangkeun ku anu araya di balai desa. Mul ka masigit leosna teh. Keun cenah tiis heula hatena. Kitu teh mah meujeuna rek raheut ge hatena. Ceuk kuwu geus wulu sup Ahmid ka masigit langsung sujud bari ceurik. Maha suci Gusti, Maha Agung Gusti. Abdi teu daya teu upaya. Ku pangresa Gusti abdi leupas tina ruruben. Moge Gusti nang tayungan sareng nuduhkeun ka abdi kana jalan anu diredoan ku Gusti. Ahmid cengka tuluy menekung anteng. Kadenge anu ngomong ti tukangeunana sarta ririh semuda reda. Mid, kuring hampura Mid. Di jero masigit sasat di payunan pangeran. Ngadenge anu ngomong kitu sorana kitu leket teh wae hatena. Ret ngareret tuluy malik breh duloh panonna ngemeng. Yeung anu bangun pasrah hatena ngaredak ikhlas. Song leungeunna nampanan leungeun anu geus nyodor tita tadi. Insya Allah kuring ngahampura pisan. Ngan kaduga sakitu
Dula ngaguk-guk Ahmid nyegruk hatena mudal. Teuing kunaon nu puguh mah asa bagja bisa ngampura kanu nya hayang dihampura. Cag carpon gara-gara si jelug kengeng Pak Ahmad Bakri urang cekapkeun dugi ka dieu. Insyaallah ke urang lajengkeun kana dongeng atanapi carpon anu salajengna. Hatur nuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com